Yang hirup lain ngan saukur ngarenghap, tapi anjeun kudu tegep mancan tugas tinu Maha Kawasa. Saestuna kudu sujud tumut kanu Maha Agung, taat kanu Maha Kawasa, bakti ka kolot katut nagara. Najan hirup urang keur susah, tong poho ibadah. Najan ekonomi urang keur ripuh, tapi diri ulah ngeluh. Panceg diri dina lampah, sangkan lengkah mawa berkah. Jang Bapak kiwari geus kolot, teu karasa asa kamari mah nyepret hidup ku nyere teh. Ayeuna hidup geus kumadag gagah perkasa, beuki dewasa jeung boga wibawa. Beda jeung Bapak ayeuna, beuki kolot lain beuki kuat, tapi kalah beuki sagala karasa. Lain pedah nahan kanyeri atawa ngerasa capek gawe, disusuk tidungdung berang peuting gawe, jang ngabungahkeun ujang jeung emak ngan sok ras. Inggis hidup teu bisa hirup ngalakonan ibadah, di mana wae ayana oge kumaha wae situasina. Titip Bapak mah ka ujang nu hiji eta, ibadah kade ulah hilap, sumawona tara mah. Beda jeung batur Bapak mah geuning, ku hidup oge katingali sapopoena. Moal bisa mere warisan harta banda, dati mana atuh tong boro harta banda. Raga ge geus kieu buktosna geuning, ampir geus teu bisa walakaya. Tapi teu nanaon Bapak mah bunga, ayeuna ningali hidup geus dewasa, jadi pamuda anu gagah bari boga wibawa. Buktos panginten hidup teh boga pangarti nu matak bisa mawa. Masa depan hidup leuwih hade tibatan Bapak baheula. Hampura Bapak jang ngan ukur pangarti geuning nu bisa dibikeun ka hidup teh, lain harta banda jigah batur. Terakhir pesan Bapak, di mana engke hidup sukses, ditakdirkeun jadi jalma loba harta banda. Bapak moal rek menta atawa hayang harta banda hidup, tapi Bapak hayang ningali hidup seuri bunga. Ningali hidup seuri, Bapak mah bungah amarwata suta. Tuluy tangkep Bapak jang dina rangkulan hidup. Omat ulah ceurik, angin ceurik ka bungah nu taya hinggana. Mugi hidup aya dina pabagjaan salawasna, boh di dunia rawuh akhirat. Amin.